Ah, kira-kira panas ya. Ini nah meni ningali tadi ya dah pemajikan deh. Nyaho salah kita buat nyari endong di saung. Metere beres. Pegawaian kuat sakio gana yo. Enggak lah, dia melak pare. Masih asal tong dijual Lak sampel wae kalau kamu murah hargana. Sugan melak pare mah lah. Mana bang usin deh. Hari mah aing ngeceluk wae da. Ngicen gitu. Ya. Ini. Kemana sih Benot teh? Tadi mah aya di tukang nguturkeun. Satu kabar Pak, di telepon wae ge. Sekalian nyambung ke diangkat. Pasar agap aing den ngabandungan sia, kepanjangan ngecebrek aja ngecebrek wae. Kumaha aing atuh, Bro? Ieu teh gambaran hate aing ke Saro. Naon Saro mun angkat telepon aing. Itu tuh dah bawa ka bawah nang ngarebut mah. Teu barokah. Bro, oh Bro. Kayaknya mun aing dulu mah nyempe, ngomong-ngomong. Pak. Nya si Beno teh nyusul. Den, si Amar tadi. Karek naon nya? Gua ngampur ka si Saro ya. Ah. Nih Bro, Den. Ke mana? Dari kemana di sini? Kemana we Den? Ayo urusan sia. Ya pasti rek ngamprokan si Saro nya. Arinya aku kudu nyakeun. Basa-basi aing mah. Wah. Bakal perang ieu, Pak. Itu Mar, deket mah bareng we. Kira-kira deket kalau dah. Tuh, nya. Rek naon sih ngamprokan si Saro? Kumaha aing tuh Mar? Rek naon ngamprokan si Saro? Gua KR yang dipecat oge. Si Saro ge lamun teu gara-gara sia mah, hubungan aing mah kos ieu. Can nuding-nuding aing naon buktina? Emang ayeuna aing teh boga bukti Den, tapi suatu saat kagorengan sia bakal kaungkap. Masih sadar diri Mar. Yang si Saro geus tersepun ka sia. Sia Den sadar diri, ngarebut ke bau batur. Bung ikhtiar pisan. Tuh Neng, naon ya? Kayak maling gua. Lain Neng jelema barurung eta mah. Emang teu bikin ya Bumina BHJ teh? Caket Neng tuh. Pai ditu tuh nu aya jelema garelo. Ya orang liwat emang moal naon Moal Neng, tenang, tanggung jawab kita jelema garelo. Naon maksudna Mar ngomong kitu ngajak ribut jangan. Oh, hayu. Aku asok lah. Lo jual, gue beli. Cari di jalan yang modal kalau harga gue. Di sana mana ada luar? Jalan orang tuh aja. Asalnya tuh mang lewat maliwat buat pemolot. Dan aing asal laut Bro. Jika perman harus malak aing teh ya. Oke. Lah, penting teh. Yang meureun eta babaturan si Aming, nanti ke si Saro. Siapa Mas? Mau di mana? Setelah nanya, perjuangan itu tidak kebukan si Saro teh. Gampang Den. Udah gampang. Kumaha sudah Mar? Kan amplop jadi nanti ke si Saronya. Preman lancekat teh. Tan tadi liwat teh babaturana. Banu malak aing teh bawa bareto. Nya pastina. Eta geuning sia wau jeung baturna. Sia Mar. Aing Mar. Kumaha enak mah urang saperkeun wae sararea tadi teu ka imahna. Urang awewe, sahanya. Penasaran aing da. Halo Mar, aing penasaran. Bener teh nu diomongin ku sia teh? Ya hayu, sia teu percaya mah. Ayo siapa takut. Hayu mangkat henteu. Bubuhan make naonnya? Kedatangan saya mah teh. Para rubuh kieu. Datang surang motorna. Nyampe kayaknya. Oh iya, Bumina BHJ
teh asa pangling ayeuna mah loba nu dirobah. Tong makan neng kalebet. Bu Haji pasti tos-tosan dah. Oh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tos gede, tos parawan. Kalau beting. Di menit pangling ningali maneh ayeuna mah. Sami ratiga menit parangling nulian di ka dieu. Kayak ibinya anak ceula nya. Nya bi teu kada repot-repot, engke rati nyandak nyalira we. Nyakeun bae maneh marogok meureun neng, sok istirahat heula nya. Mak, jadi teh isukan teh. Jadi ka mana, Dang? Apaan eka bapak kaladang ka ditu? Ya jadi atuh Dang. Karunya bapak manis sorangan wae, urang bantuan metere anggeus. Nya bi ari Aaming ka mana teu katinggal. Aya keur sare Aaming mah. Maneh mah pagawean sare unggul. Mak, emang bapak ngendong we di saung? Bawa ayah Randa di saung sia. Maturan bapak ke. Heueuh Dang, peda jauh meureun. Kira aku aya Randa di leuweung. Paing antara katingali di imah tuh. Nyaung bapak teh. Pokona mah isukan urang kadar itu, bisi nyedek usum hujan manten. Lamun aya Randa, kiwes kumaha. Lega juga na bapak teh. Ngapona nepi ka nyaung kitu. Moal ieu lah, moal aya Randa ieu. Kira aku di saung aya Randa. Bapak sia mah tara saeutik-saeutik ngebonten. Lega. Sugan we mah ai melak pare mah hirup urang teh aya perubahan. Moal kieu wae. Ya mudah-mudahan we atuh Dang. Mudah-mudahan naon, Mak? Mudah-mudahan boga indung anyar lain. Paling we sia mah Dang. Bapak yang nelpon tuh bi. Aya tadi isuk. Kabejaan nek aya nek. Emang teu wartos gitu? Wartos bi, tapi angkat nama terterangan da bapak teu aya. Ya biasa kaingetan, kita wawartos deui kan itu ka bapak ka Bandung. Sawios bi, mungkin kurati we ngawartosan ka bapak mah. Sok atuh dileun ceuna, ieu rek ngudangkeun si Aming ya. Ming. Bangke da budak eta mah lamun sare teh. Neng, ieu rek ka warung heula yang dengan sangu. Kayak Aming mah keur kacain heula da nya. Nya bi. Rek kamarana maneh? Bu Haji, bade kemana Bu Haji? Rek ka warung, kamarana maneh? Adi sarona ya Bu Haji? Nya Bu Haji, sarona itu di bumi. Mana? Saya inovasi saro, arana Haji Erna. Oh, eta indung sarok teh. Yang aman, yang deden, sarot teh aya di bumi, nuju keluar. Keluar ka mana Bu Haji? Bandung, ka Uana, rek ngeiskeun pikiran cenah. Oh, ke Bandung, kira mangkat Bu Haji. Kamari jam, tos selenya ibu naik ka warung heula, gaduh tamu di bumi. Saro teh aya pesan naon-naon tentang abdi Bu Haji. Teu nyarios naon-naon dah, jang aman. Oh, kanggo abdi teh ayahnya Bu Haji. Aya, jang deden. Matinya neng saro teh. Telepon teh diangkat-angkat. SMS teh dibales. Sok atuh ngatosanna nu dari itu, duanya naik ka warung heula nya. Nya mangga Bu Haji. Abdi mah di WD we. Kamu sarona teh aya mah. Oh nya atuh jang aman, sareng bangeda teh aya.